lain ruasin deui jeung eta da aneh meureun gitu bagi tengah kucing main. Kan tos kajantenan gitu model wengi kita ku semah nu sanes urang suka mantri dongkap di Bandung jam 2 aya babagi seueur mudun ti makam kulon bade ka Cipalika istis teh Tengah wengi ya. tengah wengi sekitar jam 3 jam 2 lah pada tangan teh gitu pas dia serang urang kaler kependak teh gitu deh babagi bijil ti kerang gantungan seueur deh tage jarang ku badak tapi mah antara panjang cerita lah dibatin teh kitu we disebatkeun pas arameng tawa bade angkat pada aya para yogi mung sakitu tapi mah mistisna teh Apa kejantenan detail nanti waktu Mang Uca kumaha? da manguca mah jadi badan yang cai badan anjeunna teh ka sawah babagi seueur mudun nyati makam di makam kulon gitu eta mah benar gitu eta mah manguca teu heureuyan benar pisan eta mah bagi malahnya ku abdi mah di pondokkeun we kitu cariosan teh eta mah batas pada aya peryogi gitu wes Reuaseun atuh Mang Uca. lain ruasin deui jeung eta da aneh meureun gitu bagi tengah kucing main gitu nya di lembur di dieu eta urang Bandung nu di dieu mah nu di Padepokan mah nya kumage bade angkat main lah berbagi ke ngajalajar malah wageung mah cenah diangge ulah gibrah di Payunan Bumi Padepokan gitu eta mah asli urang Cianjur ngan nikah ka urang ieu gitu eta geus mah nyati abdi nyalira mah percanten kana sagala ge gitu ku babagi mah abdi yakin percaya kana sagala abdi kajantenan teh kapungkur kan nujumaen ai nujumaen mah nya pedok sadayana ge ai kuno sanes mah berat lah tidak ge ai kuno bariasa mah hampang gitu kadang-kadang ku abdi nyalira oge nu ageung mah tiasa ditaekeun kadang-kadang ku opatan teu kaangkat eta hal-hal eta abdi mah percanten kana babagi sagala naon-naon oge percanten abdi Padahal bentennya sareng anu sanesna batur makan ngemat kumaha nya. tah mun abdi mah teu ngematkeun naon lah cekap ku karhun-karhun panjalu sadayana disambat pas abdi mah gitu lah pada ritual naon teu abdi mah teu aya gitu ngala wargu aya teh ngadak-ngadak aya we gitu alat-alat babagi mah lain heureuyaneun gitu nya heureuyan teh kitu nya geus kalaman ku abdi pribadi ngala wargu aya nu balang kan di mana gitu eta teh ngala bubuay ya kitu keneh ngajirim eta kan di mana abdi ge da ngahulang di urang mah nya. di urang mah kitu teh perhetanan teh ngala ieu wae ngala injuk wae jabani luhur perhetangan ngawat ayam kitu eta teh lamun saripna lah lewat maghrib pasti mata kami ka barangkali saripna geus cicing we heula gitu kanjeun tengah peuting teh naon gitu tah halangan hal-hal eta teh abdi mah percanten eta teh Sering kejadian gitu. sering abdi gangguan nu kitu teh abdi pribadi ka model ka barudak mah duka katinggalian geus ke turun bisa mana ulah kela barudak mah surti budak ge geus bari jeung carulang ceuleung duka katinggalian duka henteu gua urang kali Barudak. berarti meureun nyaram gitu kayak meureun sarabna teh kumaha Pamali nya sarep namanya. Abi mah sering eta model kitu teh lain ieu gitu Kima parah kantos sarupna ngala ngaron kieu we Jepang di makam naon eta da di makam karhun keneh gitu menurut Lodaya gitu. Sabaraha teh salah kareta tadi. Ada nama gua nang geus cicing. Saricing gitu.
Lila teh memang asal geus katingali ku abdi tos lila memang menuju ngalah berdua. Ngalah di Buai di itu ka Purita udah ka Panggung gitu. Di Batu Panjang gitu atuh di handap. Handap pong. Malah ka budak malih heula turun ulas. Dia geus turun heula. Turun. Teu abdi teh wawartosnya kitu-kitu ngan teu wawartos teh. Aya nambah tadi. Nya carioskeun gitu. Aya nu pernah kawenehan teh ningali bebeging nu astralna gitu ada nu bebeging nu di karanggantunganan nu aslina abdi pribadi nya ku abdi kaciptakeun gitu ka dokter kan kumurang kalimat acan lebat gitu cangkung badak lah pada tangan abdi mah mobil truk tawa beus wae mah dilengkahan ku anjeunna biasa pada tangan abdi mah gitu ku badak-badak nu bebeging baheula nya eta nu cicing di karanggantungan betul gitu. Geus komo motor mah ngalengkah. Meureun dilengkahan motor. Gitu. Di dinya mah gitu. Abdi tos pernah karanggantungan. Nembongan ka abdi pribadi tah gitu. Anu bahas dasarang teh epoy teh can sejantenan eta. Tah eta mah abdi teu aya gitu teu aya abdi mah. Kapungkur abdi gitu meureun ieu sia teh kadok mah mung dua jawarana di karanggantungan eta nu agung mungkin lamun eta mah rajana lah ai bangsa nu kalieu mah nu aralit kieu meureun anak buahna gitu hirup gitu eta jangkung eta beus lamun dilengkahan perhatangan tinggalian abdi gitu nya kalengkahan lah truk beus ge lamun di jalan manehna ngajagang teh gitu perhatangan abdi bentuk detailna kumaha itu bentuk nama nya bebagi ayeuna kumaha kali sok dipakengan sagala ge utuh papaan pipicisan rangka baheula rangka pasagi rangka itu di tukang kan kaya gitu nah, rangka biasa rangka baheula jadi bebagi buhun gitu kan komplit mohon eta mah komplit sadayana ge komplit keneh tuluy naon nya teh hanjuang beureum diarang ge eta mah jelas gitu jadi utuh eta duka ka abdi simbol mana kedah make anu kitu duka gitu ngan ningali abdi mah gitu kelas kongkorong ku kalayar luas kalayar nu beureum koneng kawas konyal oh iya sama model gitu kali syukur berat waskeun pikasieun nu di karanggantungan lamun lain mincak di abdi umur geus ka mana jalma kudu kabureunna gitu pada tangan kebayang oh eta mah wah gagah bagi dirinya tapi eta takkan pas gitu kudu kabur perhatangan abdi mah kitu eta oh munculna titik tonggoh turun ka handap kadinya aya abdi pas dina wahana bisa nih ulang heula abdi gini datang kieu meureun jiga anak kan mungkin jadi hayang diutuhkeun di duka gitu eta ge abdi simbol eta teh hayang diutuhkeun model pipicisan tawa kalayar nya manehna jiga anak teh meureun kitu abdi ge mikir kadinya tos dugi kadinya teh jadi hayang ulah anu tinggaleun bangsa caringin gitu mungkin gitu mau eta ku abdi pesennya tapi teu nyarios mun pesen simbol bungkul pentenya mohon jiga teh kitu teu disiratkeun perhatangan jawara putana dua babon